Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, 5 warta parantos dugi ka meja redaksi Bandung TV. Sejak kasangakeun dina pidangan warta ku basa Sunda. Tanggara Pasundan, edisi Senin Abdi 8 Februari 2010. Simkuring pun Dena Mustika Gumilang nubaris ngadugikeun warta salengkapna. Manguluh mahasiswa anu kabeungeut dina Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI Kabupaten Bandung kamari ngajurak gedung Kapolda Jabar. Dina unjuk rasana eta para mahasiswa teh kungsi area-area umum jeung polisi. Eta nu dareng teh ngagegekan buruan Polda Jabar dina orasina anu unjuk rasa ngadongsok sangkan Polda bisa sagancana merengsekeun kasus korupsi bantuan sosial atau bansos Kabupaten Bandung. Lantaran dina eronganana dana APBD Kabupaten Bandung tahun 2005 sampai 2006 nu nitih 3 miliar teh geus dikorupsi. Eta unjuk rasa fungsi dieureunkeun polisi lantaran eta mahasiswa teh arasuh kaburuan gedung Polda Jabar. Basa para mahasiswa rek minuluykeun deui orasina, pihak polisi langsung ngaeureunkeun eta unjuk rasa. Polisi ngaboga gangdengan jeung eta unjuk rasa teh dilakonan di lingkungan kerja tur ngaganggu karyawan nu keur digarawe. Lian ti eta, aparat ge meredih sangkan mahasiswa asup ka gedung. Pikeun orasina langsung ka Polda. Tapi eta nu unjuk rasa teh keukeuh hayang ngalakonan orasina di buruan. Antuk nama eta polisi teh langsung nyopot mikrofon nu dipake ku mahasiswa. Nya tidinya antara nu unjuk rasa jeung polisi teh jadi saheng silih herangan. Polisi ge kungsi ngancam saupama nu unjuk rasa teu daek asup nepungan Kapolda atau unjuk rasa baris dibubarkeun. Antuk nama eta nu unjuk rasa teh daek asup ka gedung pikeun nepikeun padongsokna. Pamirsa, Tanggara Pasundan dinten ieu urang cekap dugi ka dieu. Aya saur ti sepuh urang nu dinu kiwari ngancik nu bihari. Sejak ayeuna sampeureun jaga. Muga anjeun lenyepaneun kanggo urang sadaya. Ngawakilan ngokolakeun Tanggara Pasundan. Simkuring pun Dena Mustika Gumilang senja akhir mungkur akhir mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.